Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi fid dharain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sataacan dilajeng kana pasal anu terakhir sim kuring nyen kadiapunten ka para subscriber sadayana. Rencana awal bade diayakeun khotaman sasarengan mung kumargi aya beberapa kendala janten teu tiasa dilaksanakeun khotaman sasarengan nya sareng para subscriber. Mung panginten ieu namatkeun anu terakhir melalui ieu videonya. Kumargi sakitu hapunten kasadayana dina ieu waktos namatkeun secara pribadi sim kuring nyuhunkeun dihapunten kasadayana dina leresna eta sadayana mangrupikeun taufik ti Gusti Allah oge dina lepatna kabodohan sim kuring. Mugi-mugi ieu kajian sapina ti awal dugi ka akhir sing manfaat sanaos melalui media sosial. Moga-moga ilmu sing manfaat tur barokah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Paslun utawi ku pasal seuji alladzi la yubtiru utawi perkara la yubtiru kang orang ngabatalkeun ya alladzi mimma saking barang yasilu kang tumeka ma ilal jaupi maring jawab teh weteng atau bolongan. Sab'atu aprodin iku sab'atu aprodin pitu piro-piro aprod. Ma seje perkara yasilu kang tumeka yasima ilal jaupi maring bolongan binisyanin alan sabab lali au jahlin atau bodoh. Ieu pasal terakhir ajengan musannif ngabahas perkara nu teu matak ngabatalkeun kana puasa anu asup eta perkara kana liang-liang nu aya dina jasad urang. Alladzi la yubtiru mimma yasilul jawab perkara nu teu matak ngabatalkeun tina benda anu asup kana jawab minal ayani tina pirang-pirang ain benda min manfadin maftuhin tina liang anu terbuka. Ayat 7 bagian nu teu matak batal. Al-awwalu asalnya asalis ka hiji sareng kadua sareng katiluna mayasilu ilal jawfi binisyanin au jahlin au ikrohin. Perkara anu ayeuna asup kana liang bombolongan anu terbuka ku sabab poho. Hiji, poho kaayaan puasa, au jahlin atau bodoh, au ikrohin atau dipaksa. Gitunya. Qala sallallahu alaihi wasallam manasya wa usaimun sarkang Rasul sajal manu poho sedengkeun manehna keur kaayaan puasa fa akala au saroba falyutim saumahu tuluy barang dahar keur puasa tapi poho au saroba atawa nginum falyutim saumahu maka sampurnakeun puasana. Naon sababna fa inna ma'at amahullahu wa saqahu sabab eta katuangan nu asup kana patuangan jalma nu puasa eta samata-mata dipasian katuangan ku Gusti Allah, dipohokeun ku Gusti Allah, wa saqahu jeung dipasian inuman ku Gusti Allah, rezeki ti Gusti Allah eta. Rawu Sahihani wa sahahu. Wa rabiu kaopatna bijriyani raikin mimma baina asnanihi ku sabab ayeuna kitu bijriyani teh berjalana ayeuna roik ciduh mimma baina asnan di antara tina perkara nu aya di antara asnan nya gigina. Wa qad anjajan maji teu mampu diciduhkeun li udrihi sabab aya udur misalnya teu bisa nyiduhkeun terus ngocor kana tikoro lepas kana patuangan tah eta sami teu batal puasa. Bihilafi maida qadar ulama ji li taksirihi beda jeung di perkara di mana bisa nganyiduhkeun kana eta ciduh teh li taksirihi gagabah we eta mah langsung ditelen batal eta mah puasa. Wadalika qat'amin au nuhamatin tah saperti ayeuna aya katuangan au nuhamatin atawa ayeuna reuhak kitunya au qahwatin atawa asar tina kopi. Eta mah li taksiri gagabah batal puasa. Faida saroba qahwatan kubailal fajri. Di mana nginum kopi kubailal fajri qahwatnya pamit lepat kopinya.
samemeh pajar samemeh ayeuna imsak wa baqi asar wa lima badahu nyesa tah asarna kopi lima badahu pain balagorekuhu al mutagoyir biha amdan lamun asup ciduhna asar tina kopi teh anu robah teh tadi amdan baring haja ma kudrati alam aji sarta mampu nganyiduhkeun kana eta asar kopi teh abtoro batal puasa wa illa pala lamun teu mah teu batal puasa wanu homah bidomi ma yuhrijul insan min halqihi min mahrajil kha ain homah teh didomahkeun perkara nu aina dikaluarkeun ku manusia tina ti corona tina mahraj ha mujamah itu cenanya eta teh hak teh wal khamisunu kalimana mawasal jawfi wa kana gubaru torikinu kalimana perkara anu asup kana patuangan bari eta teh kaayaan nu asup teh gubaru torikin kekebul di jalan sawan kana tahirun ancan saraek suci atawa najis eta si naon kekebul teh awalumin mugaladin sanajan kekebul tina ayeuna najis mugolado palayub tiru bidalika teu batal ku eta kekebul teh anu asup kana pangamung lepas kana tikoro terus kana patuangan nah kitu wasadis wasabiu kagenep sareng katujuna mawasalillahi wa kana guru balatu dakikin nu kagenep sareng nu katujuhna asup kana patuangan eta benda wa kana guru balata dakikin eta ayeuna mawasala teh kaayaanana kakebul tina tipung ngayak tipung ngebul gitunya naon wae berupa ayeuna anu lelemes kahisep maka eta teu batal puasana audubaban atawa aya laleur toiron anu hiber ceplus urang keur heuai calangap ceplus aya laleur gitunya teu batal da teu dihaja au nahwihi atawa saumpamana dubab atawa samisil dubabnya kabu udin lima sakotil ihtiraj saperti rametuk naon make teu batal sabab ayeuna sulit ngaraksana andalika tina ayeuna laleur atawa rametuk teh ku sabab leutik gitunya fa in adoratid dubabatu jaupahu ahrojaha lamun madorot eta laleur gegerepekan di jero beuteung tuluy dikaluarkeun gitunya wa abtoro wa wajib alaihil qada diutahkeun deui ku urang maka batal puasana wajib deui engkena qada nabah ala zalika Ibnu Hajar menurut aina Ibnu Hajar itu cenanya wallahu alam bisawab Gusti Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala lamu terang langkung terang mingkul di ilmin saban-saban ilmu dan saban-saban nu berilmu bisa kana perkara nu bener ai bima yuwafiqul haq tegasna Allah uninga kana perkara nu ngakuran kana hak fil waqi dina buktina minal qaul wal fi'li tina aina ucapan sareng padamelan muga-muga satosna ieu tamat kitab ayeuna Safinatun Najanu disarahan ku Kasyifatus Saja karangan Syekh Nawawi sing manfaat kanggo sadayana sareng muga-muga satos manfaat ku Allah diberkahkeun ilmuna sanaos ayeuna melalui media sosial media YouTube-nya intinya sing manfaat diamalkeun ka masyarakat ugi diamalkeun ku pribadina masing-masing sim kuring Al Fakir Muhammad Abdul Manan asal ti Desa Kalibunder Kecamatan Kalibunder nyunkeun hapunten ka sadayana dina lepatna eta samata-mata kabodohan sim kuring mugi sadayana kersa ngalereskeun sabada ta'amul nas'alullah al karim nas'alu jago kingsun sadaya Allah ing Allah al karim kang mulia ay al mu'timin gori sualin bijahi nabihil wasim kalawan aina kaagungan nabi ne Allah al wasim ay al husnu hulukuhu tegese ayeuna nabi teh anu bagus akhlakna akhlakul karimah wa kana lawan usul salam fid dunya abyadu gitunya pakulitanana ayeuna Kangjeng Rasul di dunia teh abyadu leuwih putih kemerah-merahan musyaroban bihumratin wa fil akhirati asfar wala tujadu masinu fi hadisi wa hukama sini sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dunia putih kemerah-merahan, di akhirat mah putih kekuning-kuningan. Maka moal aya anu bagus naon gitunya
rupana selain ti ayeuna bagusna Kangjeng Rasulillah kakasepanana moal anu nandingannya fi dhahir wal batin dhahir jeung batin la fi dunya wala fil akhir di dunya moal aya di akhirat ge moal aya nu sarupa. Muga-muga ayyuh rijani minad dunya musliman, muga Allah ngaluarkeun ka urang sadayana ti dunya ieu bari kaayaan muslim nya, kaayaan Islam. Tegasna turut kana sagala rupa perintah Allah ngajauhan laranganna. Wa walidayya wa ahbai. Walidi wa ahbai lan ayeuna bapa biang ingsun sareng piro-piro kakasih ingsun waman jeung jalma ilaya intama anu ngahubung ka kaula wa ayyab piroli saurung sanib muga-muga Allah ngahampura ka kaula walahum jeung ka ayeuna kabeh nya mukhimatin kana pirang-pirang dosa anu gede nya walam mama jeung dosa anu alit wa sallallahu muga-muga maparin rahmat sapa Allah ala sayyidina ngasego sing sadaya Muhammad ibni Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim ibni Abdi Manaf Rasulullah ila kafatil khalqi anu jadi utusan Allah ka sakabeh makhluk rasulil malahim jamul himatin wa al harab utusan ayeuna di pangperangan habibillah kang dari kakasih Allah al fatihi kang mukakan al khatimi kang dari pungkasan para nabi ya tadi aya di nabi saatosna Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin hutima bidalika kitabul qaulihi ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullah ta'ala fi alhamdulillahi rabbil alamin tamat ieu nya kitab Safinah moga-moga manfaat barokah terakhir urang sasarangan tawasul ka musannif ieu kitab moga-moga pahalana Allah subhanahu wa ta'ala sing dikocorkeun ka musannif ieu kitab nyaeta Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami oge ka Syekh ayeuna Abi Abdul Muti Muhammad Nawawi Al-Jawi ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala alihi washabihil kirami Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadrati Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Samir Al-Hadrami. Wa ila hadrati Syekh Al-Alim Abi Abdul Muti Muhammad Nawawi Al-Jawi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sakitu panginten anu tiasa kusim kuring didugikeun ka sadayana saatosna ieu tamat bade diteraskeun kana kitab anu sanesna mung teu can pasti bade kitab naon-naonana mah panginten doa ti sadayana mugi-mugi dimanfaatkeun dibarokahkeun ilmu salasa alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.